Puji anu jadi mimiti ieu ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, Allah anu nyiptakeun laki-laki sareng istri, oge Allah anu nyiptakeun aki-aki sareng nini-nini. Aya nini-nini. Maijah aya maijah. Ayanya alhamdulillah. Puja anu jadi pembuka ieu acara urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, Allah anu maha perkasa, Allah anu maha bijaksana, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, Allah anu nyiptakeun surga kalih neraka. Surga kanggo jalmi anu bertakwa, neraka kanggo jalmi anu dorak, tukang cubak cab kabok, tunggal teung, tujang taj, tujah tej. Allah subhanahu wa ta'ala anu nyiptakeun urang sadayana makhluk ti luhur saosa pramut dihandap saibas dampal. Allah nyiptakeun manusia kalayan sampurna, leres bo? Gaduh soca, gaduh cepil, gaduh panangan, gaduh sampean anu kadituna atuh gaduh hate. Maka syukur terhatur ka Allah anu maha ghafur sabab nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur. Nikmat Allah terus terkucur moal tiasa ku urang diukur, Bu. Moal tiasa ku urang diukur. Nikmat anu luar biasa hebat, bahkan di negeri Batur mah salat pun digempur, dilempar gas air mata 25.000 ieu syuhada korban jiwa. Maka orang doakeun saudara-saudara orang sadaya mudah-mudahan ku Allah diampuni dosana sareng ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kitu urang syukur ka Allah tina mana nikmat Allah anu luar biasa hebat urang kempel di dieu. Tiasa kempel di dia di nararaga urang memperingati Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timiti urang lebat Rajab terus antos Rajab aya sasi Sya'ban, di mana atas rengsena sasi Sya'ban diikuti ku sasi Ramadan. Santosna Ramadan nembe di dinya aya Idul Fitri aya dina sasi Syawal. Alhamdulillah. Maka ya waktos teu karaos leres Bu. Menit anu paciwit-ciwit, waktu anu pauntuy-untuy, waya anu pa geye-geye leres. Teu karaos ieu taun sapertos sasasi sapertos saminggon, saminggon sapertos sahari sapertos sajam saur Nabi disebutkan seperti kedipan mata. Teu karaos. Kamari orang di 2023 ayeuna orang tos lebet di 2024. Kamari orang ngalaksanakeun Ramadan sareng Idul Fitri Idul Adha ayeuna orang tos bade lebet di dina sasi masyaallah. Iya maka Imam Asy-Syafi'i nyebatkeun dina qaulna al waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu ibarat pedang, di mana orang teu bisa ngagunakeun eta waktu maka pedang ieu bakal nebas urang. Leres apa leres? Maka orang gunakeun waktu ku amal anu ku amal anu ku amal anu diantawisna naon, diantawisna orang kempel di masjid sabab saur Nabi man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Sing sajalma anu kaluar nuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai uih kembali. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah hebatna ciptaan Allah. Laras Bu. Langit bumi jantan saksi orang diciptakan ku Allah dina hal anu sepele anu saeutik bahkan disebutkan hina almani teh hina, tapi orang dimuliakan ku Allah. Walaqad karramna bani Adam, diangkat derajat ku Allah, dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia kudu sadar bahwa orang mulia di hadapan Allah Subhanahu saking muliana manusia, makhluk Allah, jin, makhluk gaib disuruh sujud, malaikat disuruh sujud eta ka Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa saur Allah Subhanahu wa taala malaikat seluruhna sujud, kabehna sujud kecuali si hiji teh saha? Si iblis. Tong ningali ka dia atuh iblisna. Emang aku mirip iblis. Hiji nu embung sujud sa iblisna aba wastakbara, sabab iblis aba enggan sombong bin angkuh. Betul? Sehingga lamun aya jalma nu angkuh eta ngaranna alhamdulillah. Rumahna bertingkat, mobilna mengkilat, istrina empit pengurus. Empat. Tapi lamun sombong angkuh nol nilaina, maka
kusyukuran teh tasyakur aya opat supaya teu takabur. Hiji tadzakur zikir, dua tafakur berpikir, tilu tadabur menghayati, opat tasyakur maka bakal ngaluluhkeun anu namina takabur. Hiji naon cenah ceu? dikubur tadzakur. Sok sareng hiji tadzakur, dua tafakur. Belah ditu mah aya takapur cenah. Pabaletot tafakur, tilu tadabbur, opat hiji dua tilu opat lima nepak bujur makana salawat miwassalam kajunjungan orang sedaya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul anu mulia suri tauladan, pemimpin nu bijaksana candika agung Kanjeng Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam, diutus ku Allah, dicinta ku Allah, dipikanyah ku Allah subhanahu. Alhamdulillah tuangan atas ayat hadir maka mangga dibukaan.